tina masalah, teu gampang bisa ngalepaskeunana. Sing saha nu hayang lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Hirup manusia tara lepas tina masalah, teu gampang bisa ngalepaskeunana. Sing saha nu hayang lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Hikmah Gusti jadi rumus. Laras. Suhun. Laras pisan. Laras. Urang-urang salaku manusia hoyong tiasa keluar tina masalah. Laras. Nya, Nah, tapi kan teu tiasa da urang mah hirup. Mohon. Anu kamari carioskeun mah anu katinggal ku urang, anu ka kuping ku urang, anu karaba ku urang. muka rasanya Nya, tiasa ngamangaruhan kaayaan hate. Nah, ayeuna obrolan urang teh panginten kumaha carana ye urang teh tiasa hirup salaku jalmi di jalan anu bener. Laku lampah urang aya dina jalan anu bener. Wah, Bisi aya pengalaman cing tiasa teu dina sadinten we urang teh di lampah anu sae laras. anu leres lah anu bener-bener ieu teh urang teh aya dina aturan-aturan Gusti, aturan-aturan hukum manusia sareng teu nganyerikeun manusia. Kumaha tah? Aya teu? Laras Pak. Nu matak nu mawi eta nu matak tapi enggak tahu. Lain nyarios gitu teh. Abi teh pasti nyambung. Langsung gitu. Tapi mau soalnya karunya anu gaduh ieu teu gaduh ieu. Mohon. Sok Rendah namanya. nya. Kieu nya Pak, upami dina masalah kahirupan. Nah, sarasna jadi jalmi anu hade teh sarasna mah hiji dambaan kolot kana maksudnya. Henteu lepat saupami sepuh urang gitu. Nalika urang neme gelar ka alam dunya gitu baheula mah. Osok langsung diparancahan geuning nya. Oh. Nah, cing hade-hadenya lampah gitu tah. Intina mah gitu nya. Anjeun teh hirup teh cing bener, Bager. cing bager, cing pinter. Nah, Berarti eta harapan harapan salaku sepuh urang gitu nya. Eta si aparancah eta teh di ucapkeun nalika lahir. Gitu. Tah berarti di dinya nalika urang lahir ka alam dunya teh engke teh mangsa kahareup teh bakal aya masalah gitu. Matak aya papagon kitu sepuh teh berarti ya. Lamun hidup gelar ka alam dunya teh kita bakal nyingharepan masalah. Nah, makanya urang kudu hati-hati, kudu naon teh sifatna teh kudu waspada lah gitu dina nyingharepan kahirupan. Kita bakal aya masalah. Nah, memang bener atuh. Nah, jadi harapan anu janten sepuh kaputrana sangkan eta si putra teh janten jalmi anu hade. Ulah nepikeun ka salah jalan, ulah nepikeun ka jadi jalma jahat gitu. Berarti eta ge sami salaku doa lah nya. Doa sepuh ka murang kalihna supados anjeunna teh aya dina jalan anu bener kitu nya. Hade jang kudu bener-bener nyalampah. Lamun lain ulah sateko-tekona lamun lain cokoteunana. Ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana. Tah eta teh doa paraji baheula mah teh Pak. Laras teh. Nya Kang beulinya. Cuma laras tuh. Naon? Nya teh doa paraji.
Ya eta memang eta janten doa lah sepuh urang. Tapi memang teu gampil da buahaninya. Kumargi memang urang teh kan aya dina zaman komodei nu disebutna ayeuna teh zaman sanes langkung sae tapi zaman langkung reksak. Ya. Tah. Namun kumaha ieu tantangan urang-urang sadaya salaku jalma lah anu gumelenang dina zaman ayeuna tiasa aya dina lampah-lampah anu leres teh eta nu sesah teh. Ya. Kang Willy, sesahna kumaha tah? Sesahna memang nya pami urang teu ngajagi mana sapertosina cariosan anu kapengker gitu nya memang ari ngajagi lalampahan pan munculna tina manah teh gitu anu parantos diancikan ku Roh Suci ku hikmah ti Gusti gitu ngasam abi bade ngalengkepan anu tadi anu memang anu harapan sepuh ka munang kali urang Sunda nyata aya 5 cager bager anu bener pinter singer nyata 5 singer teh sanes penyanyi naon tah singer teh tak itu daekan jadi getol janten budak rajin nah itu tilu tahapan ieu teh kira itu tah centeng se yes itu da beli siapa jadi 5 tahapan ieu teh ngawangun hiji manusia anu berkualitas selain ti berkualitas aya kuantitas jadinya tah tadi naon wae naon 5 teh cager heula cager berarti sehat gitu ya jadi budak teh sehat mohon geus cager teh bener ieu teh cager dina hal rohanina atawa napi cager dina hal salirana bisa dua aspek dua cager bener pinter terus nanti bager singer nah ieu lamun eta geus ngabogaan eta geus ngajankeun hiji kualitas anu sae gitu. Saya oge nya sepuh urang teh. Bener-bener dilenyepan hirup teh. Matak ceuk dina siloka ge dengikeun cenah pepatah. Sok atuh nyanyiikeun deui. Cangire siap lah. Hidungkeun deui. Hidungnya. Pepatah sepuh. Nu mana tadi teh? Anu tilu hiji ka opat. Hiji di ka opat we lah eta. Aduh, resep pisan. Oh, pas tilu hiji ka opat. Ya, hidung. Nah, dengekeun ieu. Anak ing ulah poho kapapatan bapa nuku bapa diucapkeun omat ku hidup ingetkeun sabab eta teh mata kade untung sarta panjang ulah tinggal di satia jeung satu ongkorong keun teh dina tulis dina sanubari leres pisannya eta tulis dina sanubari arti sanubari dikongkorongkeun ya beung tah nah buat kudu dikongkorongkeun ya beung teu dijieun geulang ari dikongkorong makan nempel dina ati sabab lamun dikongkorong pun deket jeung dada lamun dada teh antara jantung jeung ati padeukeut nya tah eta matak dicanggereun cimpageuh dina mana dina hate jadi salawasna eta pepatah teh anu utamina hikmah gitu nya kudu nyanggereun dina mana urang mohon eta palinten anu salah sawios kunci kangge urang-urang sadaya nya mayunan sagala masalah persoalan ieu teh siloka teh jero pisan jero pisan mohon nya dina siloka anu kaopat patali sareng jalan hirup jalmi anu leres ieu ge aya papagon nu sae pisan punten Kang Samsudin tiasa mangaoskeun pasal nu kaopat ngawitan ti ayat anu
K12 dugi K17. Lamun hidup hati-hati, iatna nyalampah, berkah moal manggih halangan. Mun lumpat hamo ditajong, ulah poho kanu ku bapa geus dipapatahkeun, sabab atikan teh nyaeta sakumaha hirup hidup. Jadi kudu dijaga. Ulah saihwan jeung jelema jarahat, ulah nurutan adat nu daroraka, ulah si jahat teh jauhan. Hidup mah jongjon bae, ulah kagoda. Teruskeun nggoning nyorang jalan sorangan. Jalma jahat mah mun teu ngajahat teh sok teu bisaeun hees. Gedebag gedebug panasaran can mergasa batur. Kawantu keur nu jarahat mah ngajalankeun kajahatan jeung katalengesan teh geus cara kanu nyatu jeung nginum. Dina ayat-ayat ieu urang ningali aya perbentenannya jalma nu jahat sareng anu hirupna bener. Ayat 12 disebatkeun hidup ati-ati nyalampah. Janten kedah ati-ati, kumargi upami henteu ati-ati tiasa kacacandaknya. Urang tiasa kapangaruhan anu sateu acana sikep-sikepna sae, laku lampahna leres. Cecepengana maksudna teh nyepeng kana papagon Gusti kitunya tuhu. Tapi upami henteu ati-ati urang teu ngajaga manah patali sareng obrolan orang sataacana urang tiasa kacandakeun. Janten kedah leres ulah ngaraos kiat, ulah ngaraos bener nyalira gitu tangtos peryogi panungtun ti Gusti kumargi disebatkeun di dieu jalma jahat teh upami teu ngajahat teh teu bisaeun hees. Kabayangnya di udah gue meureunnya da memang hati nurani mah teu tiasa dibohongan. Teu panginten oge tiasa janten upami henteu ngajalankeun naon niat hatena nu teu leres teh meureun kaganggu oge nya janten teu tiasa obo oge ka teras ngamutan hal-hal anu teu leres. Nah benten sareng jalmi anu hidupna leres ayat 18 sareng 18. Panginten ena mah di ieu nya ditembangkeun kidungkeun. Mohon mangga 18. Kalampahan jalma anu satuju saibarat sangenge medan beki berang beki caang ari nu jahat mah sarua jeung lempang dinu poetna peuting ruh labuh duka tina jong kana naon damatana tenenjo. Katinggal jalmi anu jahat sareng jalmi anu bener hirupna benten. Berasa ngenge medalnya. Muhun langkung siang langkung caang maksudna naon langkung caangnya langkung aya jalan kaluar, langkung nampi seueur kebahagiaan, langkung seueur gaduh katengtreman dina manah kumargi anjeunna nyepeng kana hal-hal anu leres. Tapi sabalikna di dieu anu jahat mah sarua jeung leumpang dina poek. Kumaha Samsudin upami urang mapah dina poek. Waduh, ditajongnya. Tajong. Langkung deui abdi ieu minusna ageng. Wah, dina poek mah sesah gitu.
tunggu Iya. di larung tatami rumpak. nya hartosna upami urang mapah dina poek berarti teu terang mana anu picelakaeun Tah urang kitu mohon. Mohon. Tapi upami orang jalmi anu leres, anu nyepeng kana papagon Gusti, tangtos teras diberkahan ku Gusti, dibukakeun jalan. Sanaos seueur masalah tapi aya rumusna. Aya rumusna. Mayeunan leres. masalah nyaeta gaduh janji tetep hoyong hirup leres di payunan Gusti. Abdi percanten ku Gusti dipasihan jalan pasti. Ku Gusti ditepangkeun sareng jalan kaluar anu sae, anu janten berkah kanggo urang. Sanaos aya masalah oge dipasihan kakiatan dina non teh mayunanana kitu. Boh padamelan, boh teu damang, boh dina kulawarga upami urang tetep nyepeng jalan anu leres. Saluyu sareng pangersa Gusti abdi percanten rumus ieu mujarab begitu yen Gusti tangtos ngaberkahan urang langkung siang, langkung caang, langkung seueur jalan anu dibukakeun ku Gusti. Kan ari tambi siang, tambi caang katingali jalanna kan gitu. Tapi memang leresnya upami urang midamel jalan anu teu leres ibaratna kieu lah. Urang teh kan tos nikah. Caroge sareng bojo gitunya aya caroge sareng ieu Sang istri. istri. Sanaos aya kelemahan ti istri ti caroge, tapi tetep upami urang bener sok sumput salindung misalnya artos gaji sakadina 1.500.000 misalnya 200 disimpenkeun dina dompet dilipat-lipat pados ieu cenah jang cadangan tapi upami teu disebutkeun ka istri mah kan eta jadi asa diudag leres. Duh kabi matara kita. Ini jujur bener. Oh benar saya. Kanyawan. Kita teh nyelok, kita ciloka gitu. Bade ngecek gitu. Tapi jujur. Tapi mohon aya anu sapertos kitu sanes di dieu. Ulah atuh bapak-bapak di dieu Mohon hal anu alit saleres namanya. Panginten tujuan nama hanya supados ieu panginten aya cadangan, tapi da teu jujur. Jadi laku lambahna teu tentrem teh. Jadinya kan diudag. Duh, kumaha ieu kapendak. Sami sareng jalmi anu korupsi. Cigana teh sapertos kitu. Jadi entong ngaraos nyaman biasa kenging artos kulantaran korupsi. Kumargi bakal diudag-udag ku tapi panginten nu korupsi mah jongjon wae anjeunna mah teu ngaraos kumaha. upami Tos katewak oge anger we seseurian di payun kamera oge. tapi nya memang eta nu di luar Kang Willy. Tapi di upami ningal kana manahna da pasti atuh asa diudag sieun iraha waktosna urang kapendakan eta gitu. Pastina. Ya. Deg-degan pasti Kedah nama kitu memang. Susulumputan sapertos anu tadi ku abdi sebatkeun. Nyimpen artos supados teu kapendak ku bojona. Gitu tah. Disumput-sumput da tapi diudag atuh da pasti. Nya. Tah janten Upami kapendak ngambek mah. Bagi satuju. Aduh. hari jalmi mah kumaha pelakan. Tuh. Tah eta. Tah pepelakan kumaha. Cekolot mah. Lamun melak Bonteng jadi bonteng. Melak cabenya jadi cabe. Moal melak bonteng jadi cabe. Leres. Purwakantina Murwakantina teh lamun urang melak goreng. melak goreng tapi Jadi goreng. hasilna oge goreng. Tah eta. Melak hade. Aya konsekuensina gitu. Nya. Nya melak hade nya bakal Oh, hade gitu. Tah jadi laku lampah eta anu kudu dipertahankeun ku urang. Leres. Lampah hade eta anu jadi cita-cita urang sadaya lah kapayungan. Mohon memang lengkah pola sadidinten urang boh anu ageng boh nu alit kedah diusahakeun kedah bener. Kumargi memang ari hati nurani mah kannya anu terang. Hati nurani teh kan berhubunganna sareng hukum Gusti, berhubunganna sareng hukum nagara dina kahirupan urang sadidinten.
boh eta eta ngalawan hukum negara pasti udah ku kasalahan. Nya. Leres. Tapi aya oge kan anu kieu anu nyarios kieu. Urang mah cenah lamun hayang bener teh hese wae gitu. Tah, eta kumaha tah? Nah, Hese wae cenah lamun hayang hirup bener teh gitu. asa aya nu ngahalangan gitu tah. Nya. Tapi ari saur abdi mah gitunya diawitan ku niat heula naon Leres. Hiji niat lamun urang niatna sae gitu nya lamun urang diniatan hayang bener ya urangnya tah lamun urang atos aya niatan hade neme eta urang bakal aya usaha gitu da lamun urang teu aya niat udah moal aya usaha tapi tetep urang nya kedah memuntang kedah nanada urang hayang hade gitu. Memang eta sesah naon anu disebatkeun ku salah sawios badega Gusti ari manah jeung emutan mah hoyongna teh hirup bener. Leres. Tapi anu kaluarna teh Nu dipilampahna nu nya. dipilampah sok lepat wae, Oh. lepat wae. Eta kumaha buhani? Nya eta nu namina kahoyong daging teh ya. Kahoyong nafsu teh ya. Urang bade ngiringan atanapi urang bade ngahulag gitunya. Nurutkeun ka nu mana gitu nya. Nurutkeun nu mana. Eta masih kene nyambung sareng obrolan urang sataacana patali sareng ngajaga manah. Janten memang urangna oge tadi sae diawitan ku niat. Didoakeun nyuhunkeun berkah ti Gusti kumargi saleresna upami niat hungkul urang teu kenging kakiatan ti Gusti mah engke teh geubis deui lepat deui gitu. Teu aya kamampuan gitu nya kanggeun teh. Nya teu aya kamampuan eta margina urang muntang ka Gusti supados tiasa milampah hal nu bageur eta. Nya ulah anu ageng-ageng heula lah misalna naon kamurang kalih nya di bumi urang sewang-sewangan hoyong sabar tapi da budak teh merugul deui jadi urang teh ambek deui nah ngawitan heula ti dinya mayunan bapak-bapak mayunan istri gitunya ya abdi ngawakilan kaum ibu misalna teu sabaran kumargi istrina cerewetna naon lah gitu kan nyuhunkeun Gusti pasihan hate anu ngahampura ye amprok deui jeung pamajikan nih poe ieu misalna kitu gugah teh gitunya kan nu katingal istrina misalna kitu tangtos urang peryogi kakiatan ti Gusti kanggo milampah memang seueur Pak terang hal-hal anu leres tapi nya naonnya langkung tepatna teu paduli kitu nya contoh anu ieu lah nya anu alit-alit terang upami eta teh naon teh misalna nganggo motor teh kedah nganggo helm gitu ya. Tapi kan urang teh aya we alesana gitu. Leres. Ya, aya we janten sapertos hoyong ngalereskeun diri gitu. Nah eta memang janten jalmi anu nyanda kaputusan kanggo mapah dina jalan anu leres teh kuncina oge nya eta kedah muntang ka Gusti. Memang eta hiji contoh anu sederhana nya dina kahirupan urang. Upami urang nurutkeun aturan anu aya bakal salamet. Iya. Upami urang nurutkeun aturan di Gusti bakal salamet hirup urang. Tapi aya hiji deui ieu kanggo urang lepas tina teu jadi jauh jahat teh ngajauhan lingkungan anu jahat. Leres. Anu kieu lamun urang meskipun urang erek niat bener gitu nya tapi lamun urang gerejengan jeung nu jahat da kapangaruhan eta. Eta. Leres. Jadi jauhan sifat jahat. Nya tadi jauhan jalma jahat. Oh ya tadi disaurkeun sok-sok. Oh, ayat 15. Cobi. Ayeuna mah urang di itu naon? Bu Hani. Kumaha? Aya tambihan deui teu? Kangge ieu kumaha urang tiasa laku lampah urang dina jalan nu bener. Aya tambihan deui? Cekap Pak. Cekap mohon. Jangan eta ditutup ke eta we atuh. Kunaon? Kuno ieu coba dikidung. Kopi sok dileut lah mangga. Nomor A. Anu name Anu 18. 18 Sekarang kidungkeun deui. Pasal Ya. Mohon. Lalampahan jalma anu satuhu
saibarat sangenge medang beki berang beki caang ari nu jahat mah sarua jeung lempang dinu poekna peuting luk labuh duka tita jong kana naon damantana demenjo. Manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunna sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi anak ulah poho kapapatan bapa nuku bapa diucapkeun omat ku hidup ingatkeun sabab eta teh mata kade untung sarta panjang ulah tinggal di satia jeung satu ongkorong keun teh dina tulis dina sanubari salampahan jalma anu satuju saibarat sangenge medang beki berang beki caang ari nu jahat mah sarua jeung lempang dinu poetna peuting luk labuh duka tita jong kana naon damatana deui